kumaha gitu. Asa tiis gitu tah. Jauh ti suliwar gitu tah. Ari di kota mah geuningan mang. Carita nama ti istilih harang panon Tah merenya. eta maksud abi teh kadinya. Nah, gitu. Arek teu ngeunah kumaha, arek aya di kampung mah teu da. Nya. Sagala nyampak. Gitu. Anu ulah salah ku nyampak eta teh ketang ada kudu sagala bidang kudu jeung kadaekna. Bener. Modal aya pepelakan, bok sabeuna. Nya. Terus kuina, jagongna. Segala bidang gitu modal bebeutian anger. Kadang kan cenah hirup di kampung teh cenah ngeunah gitunya. Tapi da ngeunahna aya nya mang ya. Ngeunahna dina waktu Ripuhna oge aya gitu. Ari nu ngeunahna waktuna keur panen ripuhna nyata kitu teh eta. Proses teh Prosesna ti hayang nepikeun ka panen teh kan urang teh kudu macul heula. Nek naon teh ngegemuk gitu ieu. Beda jeung urang kota mah ayeuna emang gitu cek urang kota mah naon-naon oge tinggal melaknya meuli we urang kota mah asalkan boga duit. Nya. Kan ari di kampung teu kudu meuli asal daek gitu. Buktina we ayeuna ieu tuh kepelakan. Nya. Kahara rejo kieu nya raoseun ieu. Aduh. Ya ayeuna melak naon wae kan? Ya. Ieu ari hui. Terus jagong. Sampe. Tales. Tumpang sari geuningan ya. Jadi ayeuna geus beres ayeuna ngala anu teh hui alaeun beres hui lompat kana jagong. Oh, tapi ieu panenan teh sareng meureun nya? Tuh, atuh bertahap. Sanes kieu mang nya. Tapi ari suka dukana hirup di kampung teh kumaha tah Kang? Maksudna suka duka kumaha ya? Jadi kan upami di kota mah cenanya. Sahara naon ngaranna teh? Hayang itu hayang ieu teh. Tinggal cenah boga duit. Asa gedah artos gitu kan? Ari di kampung mah lain deui. Suka dukana teh sukana ayeuna nu jadi sukana gitu tah waktuna panen urang teh teu sagala meuli gitu. Modal di sawah. Posisina waktuna panen kan urang teh beas boga di kebon nya kitu keneh modal jagong gitu ieu hayang jagong oge lah. Tinggal ngala gitu asal daek. Dina dukana dina pas waktuna migawe hiji proses migawe waktuna jadi kan gemukeun ya. Waktuna ngagemuk teh ningang dukana teh pepelakan ayeuna gemukeun ningang teu boga duit tah eta nu jadi dukana teh. Terus deui ayeuna tina pas waktuna geus nepikeun ka waktuna panen teh engke begitu panen. Da urang teh teu boga duit teh nyata nganyukang hutang teh kumaha carana nginjem heula gemuk teh kan boga duit. Pinjeman heula waktuna panen. Nya otomatis terpaksa dipake mayar. Buat gemuk teh eta meureun dukana mah tah sakitu. Panginten berarti upami upah mah teu maksudna teh teu ageng tapi aya we kitu. Aya upah mah. Ngan padahnya teu ieu gitu. Nya berat oge geunanya amal di kampung teh. Ya lumayan tuh desa benerna mah berat keneh di kampung jeung kayana aya di kota mah. Cai Kang ya. Eta peser eta nepi ngadamelan. Aya sumberna kitu tah maksudna teh. Oh, teh dieu betul. Alhamdulillah sakumaha lodo tarik oge tara nepikeun ka meser cai teh dieu mah aya sumberna. Teh dieu alhamdulillah nya. Alhamdulillah gitu. Teu kudu nyara di kota mah aya hayang cai ge kadang-kadang nepikeun ka kudu make listrik teh itu ieu. Coba mayar. Teh dieu mah alhamdulillah ayeuna cai mah sal daek meang gitu cik kasarna lamun teh manfaat teang we kata irangna ayeuna aya cai mah ngocor. Tapi eta sae nya diangge minumnya? Sae, nah di cai ge di gunung atuh da ieu mah. Di sumberna aya. Kan padahnya rada lumayan gitulah neang gitu. Tah, tapi ari Mang eta sok ngaroko naon, Mang? Ngaroko tapi ngaroko mah nyata lah komo ayeuna gitu rokok loba nu naon anyar teh geuningan rokok. Sareng jeung awis dinya ayeuna mah. Jeung ayeuna harga rokok bebledugan. Wah, nepikeun ka nyampe aya nu 30 kadang nepikeun ka leuwih. Mang mah kieu we ya tah. Cik mana? Bakona ieu mah. Si mana lagi? Menang sorangan ieu mah. Oh. Tah, ieu bako. Ieu teh menang sorangan teh dieu kahirupan ayeuna di kampung kayan aya di kampung mah. Ieu nang melak ieu. Menang melak.
ya teh menang melak sorangan justru ayeuna urang beuki ngarokok teh kudu apa kahirupanana ayeuna dina bako mimitina ayeuna melak malah cek kolot heula mah ulah waka ngarokok lamun can bisa melak bako oh gitu ku urang teh kudu bisa ti mimiti melak nepikeun ka jadi bisa diududna gitu nyari lain meulin pahpir mah meureun meuli pahpir aya oge nu teu meuli urang asal daek salahnya tadu kawung oh biasa di ah Kang upami tuangeun eta sadi dinten kumaha tah? nya ari tuangeun sadi dinten heuh kaya ngaran-ngaran di kampung gitu nya kaya aya di kampung ayeuna tuangeun mah dina parena kan urang teh aya kitu nya ngelak boh ayeuna dina model bahan pokok model istilahna makanan ringan ya disebutna makanan ringan aya oge nu disebut ayeuna naon kuy cilembu aya terus dina sampe nya kitu keneh aya sampe oge boh hayang peuyeumna hayang gorengna terus di ayana model heusepan sampe terus ana kulupui itu ya alhamdulillah lah di kampung mah gitu jadi kurang teh hoyong barang tuang hoyong cemilan mah teu hariwang berarti nya teh hariwang gitu kecemilan ibaratna hoyong cemilan mah tinggal ngadamel keripik sampeup keripik sampe bisa ayeuna atuh ayeuna urang hayang naon misalkan bala-bala aya gitu dina ieu kan segala bidang kan dina pertanianana paling dina ayeuna nyen aci itu ayeuna sampe bisa ayanya bisa tina sampe teh kadana sabaraha hiji sampe teh boh harak dijen acina naon wae bisa gitu tah malahan teh dia mah aya ayeuna model kadaharan nu araraneh lah ya teuing barudak ayeuna mah teh ngarapaleun teh henteu anu disebutkeun iwung gitu disebutna cekolot baheula mah cenah sayur awi ieu nya naon cenah dahar teh jeung taraje cenah naon dipikir-pikir taraje sing horeng kan eta teh bahan awi tah ari ku urang mah kolot baheula gitu malahan nepi ka ayeuna ge aya keneh gitu nya modal kadaharan ternyata tina iwung teh awi ayeuna arek aci kawung aya tangkal kawungna terus ayeuna dina kawung rek disirek dijieun ayeuna cangkaleng ternyata bisa atuh daunna anu pucukna bisa dipake ngabako rupa-rupa dina kadaharan loba wae ayeuna